aya hadisna ari mujtahid mah idza jtahadal hakimu fa asoba falahu ajroni wa idza jtahadal hakimu fa akhtoha falahu ajrun wahidun. Di mana ulama mujtahid semacam Imam Syafi'i Maliki ijtihad heg ijtihad nate bener cek Allah teh, maka pikeun imam eta mujtahid gaduh 2 ganjaran. Tuluy di mana-mana imam mujtahid ulama mujtahid ijtihad heg salah cek Allah teh, salah ijtihad anjeun teh, maka ku Allah moal disiksa tapi bakal dibere hiji ganjaran. Naon sababna? Sabab da make ilmu masing salah oge gitu. Masalah teh atuh teu beneran mungguh Allah. Lamun nyon dicontohan mah pun guru masak nyontohan kieu. Lamun naon teh panah geuning memanah. Lamun nemak panah teh cek ilmu nemak panah kudu kieu. Kudu kieu dibetot we si naon teh si anak panah teh sok temakeun kana kudu naon kudu meneran kana anu eta kana sasaran eta. Urang teh metotna geus bener geus make ilmu, nemakeunna oge geus naon geus bener make ilmu, dilepaskeun we si anak panah teh keuna we kana sasaran ta eta meneran gitu, bener jeung meneran. Poinna 2 eta 2 ganjaranana teh. Tamu mujtahid ge kitu. Ayeuna kieu nemak panah teh make ilmu, nyepeng panahna kudu kieu, metot panahna kudu kieu, pokona mah sesuai jeung ilmu memanah. Pas dilepaskeun anak panah teu keuna kana sasaran, eta salah. Henteu teu salah. Sabab nemakna geus make ilmu ngeun teu meneran hungkul. Kumaha poin ganjaranana? Hiji gitu. Ulama mujtahid oge kitu. Sadayana oge bener gitu, sabab pendapat aranjeuna tos ngange ilmu ngeun duka nu mana nu meneran mungguh Allah mah gitu. Tah kitu rupina bilih aya anu benten pendapat dina masalah puru dina masalah fikih nya teu sawios-wios gitu. Aya anu kudu kunut non aya lain kudu kunut, aya anu sunat kunut, aya anu tara kunut ya teu sawios gitu tah. Aya anu zakat fitrah teh teu bisa diduitkeun, aya anu nyebutkeun alus keneh diduitkeun. Ta ari cek madhab Syafi'i mah zakat fitrah teh teu tiasa diduitkeun, tapi kedah lamun di urang makanan pokokna beas kedah ku beas weh gitu. Eta teh ukuranana mun cek ukuran kiloan urang mah 2,5 kilo kamari ditahekeun 2,7 gitu kan ya. Cek Abu Hanifah mah cek Imam Hanafi alus keneh diduitkeun ku duit gitu zakat fitrah teh cek Imam Hanafi mah. Sabab duit mah si anu narima zakat teh kumaha manehanana rek dibelikeun kana naon we pangabutuh manehanana cenah kitu kan. Beda-beda pendapat teh. Beda pendapat teh kitu. Ngeun Imam Hanafi mah gede ukuran beasna henteu 2,5 kilo. Eta na teh kitu ageung duka sabaraha kilo pokona mah langkung duka 4 kilo duk bisi hilap deui dilepat. Jadi lamun urang mah hayang ku duit mayar fitrah teh nuturkeun Imam Hanafi, maka ukuran beasna oge harga duitna teh kudu gede gitu. Tah cenah kitu tanya janten dina masalah fikih mah ikhtilafu ummati rahmatun saur Kanjeng Nabi oge, bahwa beda-beda pendapatna umat kami teh ulama eusina mah ulama mujtahid itu adalah rahmat. Jadi rahmat pikeun umat kami cenah henteu jadi adab, henteu jadi siksaan, pikeun jalmi anu
memahami mah tak kitu rupina tentunya pangawasan dina ieu mudah-mudahan aya manfaatna urang dilajengkeun kana hadiah sinareng tawasul.